bas kamu teh sapok teh salah ya ternyata Presuki Bamuji kita ada di Ciwok geningannya. Hari baik teh bener mereka teh buka tanggal 27 Juni bisa dining di sini. Tempatnya juga luas enakan pokoknya malah lega pokoknya mah PW di sini malam-malam juga. Kalau mau enggak usah takut mahal ada menu di sini mah mulai dari 20 ribuan aja baru dah. Guys, pokok karena Bandung kehujan wae nya geus kami teh pesan aja semua menunya dari Presuki. Kang cobaan halawat teh nu kuah tom yum nah. Aduh kan ya sia-sia teh menikuat teh komplit pisan. Tah dicaburkeun kana sangu kieu eta mantap. Arang diselowakeun teh alas aing mah mendingan kieu baru dah. Ti kuah tom yum teh asam segar bener-bener premium pisan. Kana deui yang kuah kaldunya malas ya mah bener-bener sungit pisan ya teh. Coba dibanjurkeun teh ku tai saos nah eta mantap. Anjing bali 50 juta kali baru dah. Kieu teh mah ngeunang-ngeunang teh. Sukinya teh bener-bener fresh karena dibuat dari ikan tenggiri asin dan udang yang berkualitas. Kalau pengen yang teh kenyang mah tinggal pesan aja Presuki Premium pakai kuah kolagen. Kalau ditanyakan bener-bener isianna teh loba ya mah mini tipis cake, fish roll, salmon ball, sayuran pokoknya mah 9 macam we lah. Jadi liasina teh wawaduk.